Ya, Ep. Kieu nya. Urang teh kan sok remen nyari kana ibadah mah. Geus fanatik lah kana ibadah mah. Urang mah mun keur main MLG ari ngadenge adan mah tuluy Ep, Kak. Tapi kunaon urang teh hirup sangsara wae kurang ibadah kumaha coba aing, ha? Nah, usaha kuduna rimbung sangsara wae mah. Mane meski rajin ibadah, rajin ngadoa ge ari teu usaha mah percuma. Meski zikir lila di masjid nepi ka bujur akaran kana tehel ge moal beunghar-beunghar. Sugan aya keur ngadoa aya harta karun ngagebros dina internet masjid. Moal aya. Oh. Tetep da sagala ge angger kudu dibarengan ku usahanya. Mane tadi salat Jumat teu, ha? Henteu. Yo, urang mah geus tara Jumatan deui da kapok piraku unggal Jumatan sendal sok ganti merek kan goblok. Teu kuat iman maneh mah. Maneh unggal Jumatan leungit sendal eta teh sabenerna cobaan ti Gusti. Jeung siana di atuh mani belegug pisan pasrah we segala teh leungit sendal ge. Pan bisa meureun. Sendal maneh teh nya. Ih, Gembok ke atau kumaha mikir dong. Jigana maneh mah hari Jumatan tara mau otaknya. hah? Tong hahaha bau. Maneh mah Jumatan ge teh tara waras ngobrol keur khutbah naon Da aing mah ngobrol sok ameh tetunduh daripada sare leuwih parah meureun teu sah Jumatan lagi jenting teh sakali ya. Angger sah nu penting mah da salatna. Ngerti? Pan khutbah ge hukumna wajib. Nya. Berarti nya Geus lah nginjem HP daripada lieur uang tanyakeun ka Pak Wahyu. mun aya pulsaan ieu Gua ge. dieu. Pulsa yang Anda miliki adalah senilai Awewe. rupiah Eh. dan 91 rupiah. Hei, ieu istrina atau sahana lah pangbejakeun ka Pak Wahyu nya. Kieu, kumaha kitu hukumna? Salat Jumat tapi teu miresepkeun khutbah. Apakah salat Jumat nasah atau henteu? Tos lah sakitu we nuhun. Mun khutbah tapi teu salat kumaha kitu? Nah, ieu ibu teh tadi ngomongna kitu wae euy. 91 rupiah. Enggeus sakitu wae, Bu, nuhun. Ngomongna so Indo jaba kitu we kalimatna teh. Puguh ge. Nelpon kanu lain gen uang kata teh si ibu ieu wae geura. Ayo Wah, urang balik unsur ka biasa imah, di mandi ditu mah dah. wayah kitu sok loba awewe euy asgina. Gaskeun. Ayo. Ieu nya tong teuing di baju ulina hareudeung awas ya mun make. Jelas ka? Kena suspek. Ayo urang coang keluar tong cicing we di kamar tong hayu wae diuk bisi bujur maning akar mendingan meuli roti bakar tempatna di Ciakar nu dagang nama komare tambah panas song hayu wae rebahan karena rebahan itu tidak baik dapat membuat wajah maning menjadi burik hayu gerak Duh, jelema anyar juga nu kabingungan. Bener. Ngiekeun lah saeutik. Yo, WhatsApp mamen, selamat datang di Kampung Lamping, Desa Bangbayang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Ayo perlu naon euy? Arekenan abi nu nanya Pak Bapak aya perlu naon ka dieu soalna ngalewat kampung imah teh tiasa sembarangan Pak wayahna. Yo, betul. Punten nya abi mah teu ngamaksud bikin bapak teh nyaman, tapi abi sateu acana can pernah ninggal bapak jadi wayahna kieu. Punten nya ieu abi nu jurusu ieu teh kedap dia aya kegiatan tuh. Tos langsung we nyapa ka intina abi ukeun pajak eta mah sabaraha we lah. Kuroko ge tiasa mun aya mah. Mun bapak teh sanggem mending tong lewat dieu. Mending muter Pak lewat Gunung Sawal ka ditu tuh. Sok bapak bade kumaha? Ya, Pak, sebenernya abi ge teh hoyong ribet jiga kieu, tapi mun bapak ngartos mah da bakal selesai ieu pertikaian teh. Goceng ge teu naon atuh Pak, artos ageng diangsulan sok aya ieu. Wah, ieu mah ngaranna malak euy. Abi ge da teu kakara lewat dieu teh. Kamari ge lewat dieu nah, kamari mah teu araya kamu teh euy. Sanes abi teu hoyong masih artosnya soalnya mun dipasing ke bakal deudeuyeun. Tos lah. Yo abi buru-buru ya bade aya kegiatan penting wayahna. Please lah Pak, tong sok hese jadi jalmi teh. Da mun bapak ngartos mah meureunnan ku abi ge dihormat terus dianterkeun ka mana wae genan. Dengukeun ya Pak, ayah sedang berlayar, ibu sedang memasak, bapak mending mayar atau eta hulumi satina awak. Pilih ta sok Gawat. Oh, jadi ngancamnya euy. Ya papi resepkeun sanes kunaon ieu mah nya masalah di kampung ieu teh belakangan ieu seueur kamalingan. Jadi mun aya orang asing nya wayahna kudu diinterogasi jeung kudu dipenta jaminan. Ngarti teu? Abi ayeuna bisa nahan kena emosi ya Pak nya. Atuh amal-amal Pak belah dieu na malah. Bapak katinggalina orang kantoran gaji gede tapi ari ngaluarkeun duit goceng nih hese ampun deh kah. Ya bener, abi pada mal kantorannya jadi kieu ya. Emangna bapak damal di mana kitu? Tepangkeun nya nami abi teh Brigjen Hermawan. Abi dinas di Polres kota ieu. Terus ayeuna urang kesel eueuh tewakeun jadi hayu lah. Heureuy Pak, heureuy tadi mah heureuy Pak.